Sampurasun kanca mitra YouTube sadaya petepang di sarang sim kuring tah tinggal inges aya nemungkeun pemandangan anu hade endah kacida moal jauh arek ngaprak deui wae. Der kanyalah init berdak. Halo guys, kita mau nanam tangkal albiso guys, sama alpukat, sama nanam ini apa, buah cimol guys. Ayo guys kita rungkadkan ya. Anjir si emang ngomong asa wabuh asa mirip saha gitu euy. Asa mirip anu tukang review da geuningan make buah cimol segala rupa. Aduh emang dipelak cimol bang. Gusti anu kieu nu matak mumul init kemana-mana teh betah di lemur teh lah aing ya Allah nuhun Gusti dipasihan kanikmatan neuleuan sawah batur. Oke teman-teman, jadi hari ini kita panen nangka hasil dari nanam 70 tahun yang lalu. Manis sekali. Kalian ya, tebal-tebal teman-teman. Besar. Kumis. Sanggeusna beuteung seubeuh nepi ka bunghak. Nyer heungap asli. Jut turun karena sawah batur erek neangan inten alias lau klineuk menang melak 100 tahun baheula. Nah, ayeuna waktuna panen. Intan beberlihan beuteung seubeuh awak geus bararaseuh bawaeun geus boga. Kari balik pamit sakitu wae hatur nuhun sadayana sampurasun.